Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng enteng pangbebramana nu kasangakeun ku Mang Jai ayeuna hiji cariyos karangan Kileksa. Judulna Cipanon Indung para mitra ayeuna nincak bagian ke-65. Kasugri kaum dangu tangtos nage anon teh hoyong duwi ka tamat antosan we duwi ka waktosna tamatnya. Mangga para mitra nya kirang langkung lah langkung seueur kayak di atosan we dugi ka tamat lah margi di Mang Jaya official insyaallah dongeng tamat para mitra insyaallah dongeng tamat kalayan atas nama admin sareng kru ti Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngapunten tangtos seueur kahilapan sareng kalepatanana dina nggoning ngagarap ieu program Mang Jaya official di channel YouTube. Mangga carios nyambung Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-65 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-65. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngabandungan acara ieu, mangga urang sami-sami bandungan. Naha sugana tungtungna eleh deet atanapi henteu? Mangga para wargi sadaya kumargi harita teh padaeng ngajukeun sangkan perusahaan sugana dibeli ku padaeng salajengna sugana digaji ku padaeng. Wilujeng ngadangukeun para mitra dongeng enteng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ke-65. Para mitra kaum dangu harita sabada padaeng ngajukeun usulna. Sugana ngajenghok tuluy nyarita dibeli keheula padaeng, ya teu nanaon ari moal dijual mangan perkara alat-alat berat nu ruksak. Kudu buru-buru diomean. Pokona mah ulah liwat 3 bulan. Lantaran eta alat-alat rek dipake, tagi duwe. Nya heug rek diusahakeun lah. Kalayan mawa hate nu kuciwa. Suganda amitan tuluy balik ka imahna, datang ka imah teu geunah sare teu geunah dahar. Diuk salah nangtung salah tungtung nangahulang mikiran usaha nu beuki kacau. Malah mah deukeut-deukeut kana bangkrut, kalangkang ruksak geus nemongan, hutang gede duit teu aya, pagawe loba nu can kabayar gajina. Cilaka yeuna aya we gogoda teh atuh. Naon sababna alat-alat ti padaeng bet ruksak kabeh? Nangahaja kitu atawa kumaha? Tapi asa piraku mun padaeng mere alat nu goreng patut. Apaan basa dicoba harade kabe. Tapi nah ayeuna bet ruksaknya. Kumaha menerkeunana ye? Ceuk sugana ngomong sorangan manehna tuluy mikir. Neangan akal nu hade pikeun nyalametkeun perusahaan sangkan teu ancur. Tapi jalan sejen teu aya deui kajaba mun dijual ka padaeng. Mun teu kitu sugana moal bisa ngarengsekeun masalah eta sabab modal anu dicekel teu saimbang jeung hutang-hutang. Eueuh pilihan sejen, iwa ti kudu dijual. Wayahna aing kudu sabar. Sabab ieu geus jadi kanyataan, sugan aya leuwihna tina mayar hutang aing rek neangan usaha sejen. Ngan aing jadi heran, naha si Yanto jeung si Mimin can aya bejana. Na can beudang kitu. Ieu teh geus dila pisan kajadianna teh. Naon sababna polisi can hasil ngaringkus nu jahat? Sugana pipikiranana jadi ngaran cabang. Inget kana perusahaan nu geus ampir ancur, inget ka Yanto nu kabur mawa Mimin. Kulantaran teu manggih jalan sejen, sugana akhirna mere putusan ka padaeng, yen perusahaanna rek dijual. Putusan kitu ditepikeun ka padaeng ku jalan nelepon, sugana menta sangkan padaeng datang ka imahna dibarengan saksi-saksi. Poe eta keneh padaeng datang bareng jeung Wirja, sanggeus ngariung diayakeun adu rega. Sanggeus sarerea satuju padaeng marentah ka Wirja sangkan ngaluarkeun duit ti bank keur mayar ka sugana. 2 poe ti harita sugana narima duit sarta pausahaan dikawasa ku padaeng. Sanggeus ngajual perusahaan sugana teu daek ka kantor nu tadina dijangjikeun rek dijieun wakil direktur teh teu disanggupan.
Lantaran Sugana ngarasa era jeung wirang, manehna leuwih hade nganggur bari mikiran jalan usaha sejen, da duit aya keneh sesana, jaba boga keneh imah keur jeung mobil. Tapi kaki lalakon aing jigana doraka ti anak jeung pamajikan. Usaha aing teu jamuga kalah kaancur matak jengkel. Kudu kumaha lamun geus kieu ye, pamajikan ngora kabur jeung nu gejul. Usaha bangkrut baraya teu boga, bingung aing ye. Ceuk Sugana dina hiji poe manehna ngalamun di tepas. Mikiran jalan usaha tapi sumanget geus kurang. Sarta teu puguh nu dibelaan, keur naon usaha ti poporose lamun teu aya nu dibelaan. Anak jeung pamajikan nu di Bandung kalah kaditinggalkeun, ari pamajikan nu ngora kalah kakabur ninggalkeun rurujit anu matak izin. Rupa-rupa kajadian nu tumiba ka Sugana. Ngagoyahkeun pamadeganana, ngurangan kana sumangetna, tungtungna Sugana mineng ngalamun poho kana dahar jeung miara awak. Atuka karasa bulan oge geus katara rengkung kuru beungeut haropak pias igaragas kawas gambang. Sugana asa beuki kolot bae ka tempona panon celong kulit karusut. Dina hiji mangsa torojol aya hiji semah nu datang nepungan ka Sugana. Sanggeus ditanya maksud jeung tujuanana kanyahoan semah teh. Tayalian iwati hiji pengacara nu sawak geus disewa ku Padaeng pikeun ngajabel imah jeung tanah. Lantaran geus dijieun boroh ku Mimin basa meuli mobil teh. Surat-suratna geus dicekel ku Padaeng kalayan make surat perjanjian nu ditandatangan ku Mimin. Buguh Sugana meninga jenghok reubas, sajongjongan mangahuleng teu malire ka Sema. Kurang ajar si Mimin. Nah, kabina-bina teuing nya gelona teh. Aing kaduhung sagede gunung mikanya ka awewe nu teu nyaho dibalas budi. Kudu kumaha mun geus kieu aing ye? Ceuk hate Sugana bari ngusapan dada. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum huntu kekerot nahan amarah, tapi teu puguh nu diamakna lantaran Mimin geus teu aya di dinya. Upami saderek teu tiasa ngalunasan hutang-hutang tuang rayi, wayahna we ieu bumi kosongkeun. Margi parantos dijabal ku Padaeng. Ceuk Semah bari neuteub ka Sugana nu keur ngahuleng. Kekelanan. Na teu aya waktu pikeun ngarengsekeun masalah ieu jeung nu boga hutangna. Sabab kuring mah teu nyaho naon-naon ieu teh, asa dibokong kuring teh. Sugana teu mikeun. Lantaran harta milik anu ngan sakitu-kituna, atuh mun dijabal ku Padaeng teh lapur muluntu sagala beak. Teu tiasa margi waktosna tos liwat tina perjanjian. Saderek Mimin tos setengah tahun teu aya setor, kalayan teu aya wartos-wartosna. Taku margi kitu ieu bumi sareng tanahna kapaksa dirawat ku Padaeng. Margi Mimin teu aya harepan kana ngalunasan hutangna. Saderek teu tiasa mungkir, ayeuna mah mangga we kantun ngemutan. Di pasian waktos 2 dinten. Ceuk eta Semah tuluy amitan teu nungguan jawaban ti Sugana. Sajongjongan mah Sugana ngahuleng bae panon melong ka Semah nu indit ninggalkeun manehanana. Hate Sugana asa ancur burak-rakan lantaran musibah teh tumiba antay-antayan. Siga nu ngahaja hayang nyiksa ka dirina, tapi Sugana teu aral subaha manehna sadar yen hirupna manusa teh teu langgeng dina hiji pasipatan, sok keuna ku owah gingsir. Sifat papasangan keuna aya di manusa, aya hade jeung goreng nya kitu. Mun baheula manehna keur dina kaaya nanyung, ayeuna katara karasa ku dirina aya keur dina kaaya neragrat. Jeung deui Sugana inget kana kasalahanana, nu geus tega ninggalkeun anak katut pamajikan kalayan teu puguh alasanana. Tapi ka ayeuna oge buwati teh teu kungsi diragragan talak, tah kulantaran kitu nyata pisan Sugana teh lumpat ninggalkeun tanggung jawab mu ngurus ka anak keur meujeuhna ngabutuhkeun bingbingan nu jadi bapa. Ya Allah, ya Robi, ieu doja sareng ujian. Ditampi pisan ku abdi margi abdi sadar ieu teh buahna tina pagawean abdi nu salah. Ayeuna kapetik sari hasilna kaala rasa buahna. Horeng kieu pait beheurna rasa buah tina lalampahan salah. Paingan cekolot aing baheula ngomong, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng sabalikna moal jadi cabe. Kieu karasana. Kalakuan aing goreng karasa pait beheurna. Ceuk Sugana sanggeus rada lila. Tuluy ngusap beungeut bari neger-neger hate jung nangtung sarta leumpang muru lawang pakarangan. Di dinya ngajanteng salila-lila melong ka jalan nyidikeun Semah nu geus jauh.
Sugana asa leungit sumanget hirupna, teu hayang usaha, teu hayang ngakalan harta banda sangkan kapimilik deui. Hatena kalah kakaweur pikiran rungsing inget kana dosa jeung kasalahan nu geus dipigawe. Lila-lila sugana teu nyalahkeun ka Yanto, teu nyalahkeun ka Mimin, oge teu nyalahkeun kana nasib. Sabab sugana sadar ieu kabeh akibat tina kasalahanana. Bareto manehanana ngarasa kuciwa lantaran kurang perhatian ti pamajikan asa teu ditarimakeun. Ari ayeuna ditinggalkeun kabur ku pamajikan lantaran manehna rumasa jongjon teuing usaha teu malire ka pamajikan. Jeung tibatan riweuh mikiran dunya barana nu teu lana. Lah, leuwih hade mikiran diri pribadi aing mah tatahar baweun balik ka alam langgeng. Ayeuna ku aing karasa dunya mah liri bara cai laut. Leuwih loba diinum kalah ka beuki hanaang jeung beuki saraka. Lamun teu bisa mawana kalah ka matak cilaka kana diri. Keur naon ngudag-ngudag dunya barana bari oge. Mun diri pribadi nu jadi korban. Aing sadar harta banda lain tujuan hirup. Sabab harta banda sakadar alat pikeun ngahontal tujuan. Naon ari tujuan aing? Samar teu katempo kalayan jelas. Panon aing jadi lamur, kahayang ku cita-cita nu teu munah sabah. Hayang nyenangkeun jadi pamajikan akhirna jadi kieu. Sabab aing salah carana. Gusti nu Maha Murah. Mugi Gusti ngahapunten kana sadaya kalepatan diri abdi. Cek Suganda para mitra sadaya. Bari leuleumpangan di tengah imah sup ka kamar ngajanteng sakeudeung. Tuluy kaluar deui koloyong ka dapur di dinya ngarandeg rarat-reret jiga aya nu diteangan. Tapi taya barang nu dirampak kabeh oge teu dipalire. Sugana nataan kaayan imahna, nitenan kaayan imahna, nu meunang hese capek ngawangun. Ayeuna kudu dipasrahkeun ka Padaeng akibat laku lampah Mimin nu teu ati-ati. Tapi Sugana teu hayang ngabelaan kana eta imah, najan rek ancur ge mangsa bodo, lila-lila pasrah jeung sumerah, imahna rek dibikeun ka Padaeng luyu jeung omongan semah tadi. Kalayan teu loba pikiran Sugana meresan papakean nu bisa dibawa. Tuluy diasupkeun kana koper dibawaan kana mobil. Ari barang-barang anu rungkang ku Sugana ditawarkeun ka tatanggana, sugan aya nu daek meuli. Hargana murah dasasat dilelang dijual jaar, puguh we meuni pajorewat para mitra, dina waktu anu singket harta banda Sugana pangeus imah beak dijualan kabeh. Sanggeus rengse Sugana asup kana sedan. Gerung mesin dihirupan memeh init neuteub heula ka imahna. Breh lalakon nu geus kaliwat naremongan, ngalelewaan ka Sugana jiga nu nganaha-naha. Pileuleuyan imah anjeun lain milik kuring. Gerentes hate Sugana tuluy ngajalankeun mobil lalaunan ningalkeun imahna. Sanggeus aya di jalan mobil maju jiga nu haroream lantaran Sugana can boga tujuan nu pasti. Naha kudu ka mana ini? Rek ka Bandung era sabab gede dosa, indung bapana geus lila tilar dunya, dulurna oge jarau. Nu cika di balik papan geus taun-taun taya bejana. Adina di irian sarua taya bejana teuing kumaha nasibna. Ayeuna Sugana nunggelis kulantaran teu kapikir wae akhirna Sugana nyokot putusan gius sedan lumpat muru hotel nu murah, manehna rek ngareureuhkeun di hotel bari mikiran pilampaheun. Sanggeus manggihan hotel nu cocok jeung kahayang. Sugana mesen kamar kabeneran aya keneh nu lowong jeung tempat tumaninah matak betah. Satuluyna Sugana cicing di hotel ngalenyepan nasib anu tumiba kana dirina. Dahar ngandelkeun meuli kitu deui kaperluan sejen. Cukup ku meuli atuh teu matak heran mun duit beuki lila beuki beak, mangkaning henteu usaha ukur miceunan wungkul. Pangna cicing lila di hotel teh Sugana ngadaguan beja ngeunaan Mimin jeung Yanto. Malah masa babara kali nelepon ka polisi nu nguruskeun masalah eta, tapi can meunang laratan anu pasti nu matak nyugemakeun. Mimin jeung Yanto can kapanggih teuing kumaha nasibna. Kudu nepi ka iraha aing kikieuan ye. Naon anu kudu dipilampah sabab mun kieu tuluy-tuluyan mah duit aing teh teu pati loba teh bakal beak. Ceuk Sugana dina hiji poe. Manehna ngalamun bari ngalange matak lalawang pikeun anu susah mamatak bagja pikeun bunga. Karasana ku Sugana kota Jakarta mangsa harita, lir ibarat hiji hakim anu baris ngaragragkeun ponis. Naha manehna teh bakal senang atawa bakal sangsara. Lantaran kahirupan Sugana keur aya di simpangan jalan, nu matak bingung milihna,
Di barungku hate nu linglung taya sumanget pikeun digawe atawa usaha. Mun salah pilih sugana bisa ragrag kana jurang katunggaraan. Diponis jadi sangsara ku alam kota Jakarta sabab bangkrut usaha manehna teh di dieu pisan. Sanggeus sabulan cicing di hotel, duit sugana ledis kabeh. Nu kari iwati barang-barang nu matak rungkang. Harita teh para mitra sadaya. Atuh puguh we, nu matak berat mamawana, sugana boga keneh sedan tapi geus teu mampu keur meuli bensin, teu kaduga miarana, kapaksa sedan dijual murah, duitna dikeureueuh dipake dahar. Beuki lila beuki orot tungtungna bea kabeh, sugana geus jadi jalma miskin, ponis geus meragrag yen manehna kudu narima hukuman akibat kalakuanana nu salah. Dihukum ku hukum alam, hartana bea kabeh, hirupna jadi balangsa. Para mitra kaum dangu, ari pikeun dahar sapopoena, harita teh pakaian jeung anu napel kana awak, bang saning erloji. Jeung emas-emasan, cincin jeung sajabana, nu napel mah ditungtut dijualan, beuki lila beuki orot, akhirna pakaian kari saraket awak. Bangsa cincin beak erloji dijualan sugana ngider ka kota Jakarta. Ngider di kota Jakarta maksudna neangan pagawean, hayang nyambung umur sugan aya keneh milih. Tapi kahirupan nu tumiba ka manehna leuwih jahat batan nu enggeus-enggeus. Lantaran tibatan menang pagawean kalah ka jadi galanangan, jadi tukang jajalu. Gusti nu Maha Kawasa. Tapi ka kieu nasib diri abdi teh. Mugi-mugi we abdi teh singkiat nanangan ieu hukuman. Ulah arala sareng subaha abdi nampi kana kadar ti Gusti. Margi upami teu kieu mah abdi teh moal eling kana kalakuan enggeus-enggeus. Rumaos abdi lepat, hapunten Gusti. Hampura wati barudak, hampura ieu bapa kata langsara. Ceuk sugana dina hiji waktu. Harita teh keur leumpang mapai trotoar di Jalan Sudirman. Mun aya nu pareng papaliwat sugana kapaksa ngasongkeun dampaleungeun menta sidekah, tapi teu aya nu malire. Sugana tuluy leumpang teu puguh nu dijugjug, awak beuki begang, kulit robah jadi hideung. Kaduruk ku panasna panon poe. Panon celong beungeut kanyos kumis jeung janggot rogok teu kapiara. Duh Gusti. Mugi Gusti paparin kasempetan ka abdi. Hayong patepang heula jeung barudak samemeh tilar dunya. Mugi Gusti maparin jalan anu sae supados abdi dugi ka kota Bandung. Abdi teh hoyong maot di lemur sorangan, hayang aja di lemah cai pribadi. Susugahnan aya milik bisa tepung heula jeung barudak. Barudak. Bapa hayang tepung jeung hidup. Hate sugana galecok bari merubut ku cimata sasamat kanu kawasa. Boga cita-cita hayang balik ka Bandung ngantang tu bae moal ka imah buati lantaran mangsa nu geus taun-taun dilana. Ngarobah pamadegan kaayaan sugana manehna ngarasa era jeung wirang teu wani mun kudu sumolono kanu jadi anak. Cagtuna heula kaayaan sugana nu geus jadi miskin. Sagala teu boga ayeuna kocapkeun kaayaan di kota Bandung. Harita geus usum hujan deui, kota Bandung mineng disimutan ku halimun. Hujan miripis sapoe jeput reureuhna teh ukur sakedeung. Pikeun jalma nu sagala loba mah kaayaan kitu teh teu pati karasa sangsarana. Lantaran sagala rupa geus nyampak. Ngan kari perak ngagunakeunana tapi pikeun jalma miskin anu sagala teu boga mah cenah para mitra. Kacida mata kasiksana. Ari lantaran usaha jadi mandeg, kagiatan jadi ngurangan. Rek liar teu kari ku hujan, harorea mata kabulusan. Komo pikeun teu boga imah-imah acan mah sangsara geus lain lumayan. Harita ge nya kitu bisarmi nu tetep katalangsara kacida ripuhna sabab anak anu diteangan teh para mitra teu aya pisan laratanana. Malahkah kala beuki leungit harepan, beuki dieu kalah ka beuki teu puguh jugjugeun. Bisarmi akhirna sadrah sumerah tumarima kana kahirupan nu kacida weritna. Harita kaayaan keur mejeuna hujan meni teu aya raatna. Ti isuk nepi ka sore tuluy-tuluyan hujan. Bisarmi cameot di emper toko samping nu geus rawing teh baseuh kaceretan ku hujan. Beuteung murilit menta eusi hulu angen karasa seueul. Lila teuing katiisan rek lunta neangan rejeki teu bisa lantaran mata kabulusan.
da pugu hawa kacidati isna. Kaayaan Bisarmi beuki kolot wae katempona kulit kenyod buuk geus paselang jeung huis. Lempang rumang yeung dampal sukuruk sak balas lempang ider-ideran. Teu puguh nu dijugjug ukur keur neangan rejeki sahuap sakopeun. Nah irah kacedak-cedak teuing hujan teh meuni teu aya pisan raatna. Narek iraha caya halodo dalam teu hujan mah aing teh moal kieu-kieu teuing meureun. Harianeun ari kanu sangsara sok sagala nyiksa. Estuning taya hampurana. Duh Gusti tulungan abdi teh atuh di mana ari pun anak. Berebaya Cipanon Bisarmi maseuhan pipi. Pacampur jeung cai hujan nu ceret tina pager toko. Bisarmi ngadeg-deg kabulusan lantaran tempat nu dipake ngiuhan teh heureut pisan. Kira-kira wanci asar hujan teh raat meuisan lan nu laral liwat balawiri. Marake payung atawa mantel, Bisarmi goe teu cicingeun manehna geuwat init rek neangan rejeki sugan manggih. Nu diburu teh stasiun kareta api ngadon jajalu kanu araya di dinya. Bari lempang sok luak liuk susuganan aya milik bisa tepung jeung anakna. Sabab najan geus taun-taun ge kana beungeut anakna mah teu poho, beurang peuting teu weleh ngalangkang dina kongkolak matan. Di mana atuh hidup teh Rojali? Na teu karunya ka emak nu batan sakieu. Ieu emak taun-taun neangan hidup hayang tepung jeung maneh teh. Hamemeh emak paet hayang panggih heula emak teh. Kitu ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Jalma nu pareng papaliwat ngareret bari kerung, tapi akhirna mah teu malire sabab nempo pakean jeung rupa Bisarmi Nurudin. Pantes pisan mun aya nu nyangka jelema gelo. Samemeh tepi kanu dituju Bisarmi baramain di deukeut walungan Cikapundung. Kaparengan aya milik aya nu mere roti bakar anu tutung. Puguh we meningali med Bisarmi teh roti nu tutung asa nikmat karasana. Geus kitu jajaluk deui ka tukang sangu, susuganan aya sesa-sesa nu kapiceun. Di dinya ge alhamdulillah aya milik. Dibere sangu pasesaan jeung goreng tempe ku tukang warung. Malah mah dibere nginum sagelas. Atuh brai dunya teh asa caang jeung lalega. Beuteung nu murilit cempe teu karasa deui tanaga jadi namahan, lempang teu sosoloyongan jiga tadi. Para mitra sadaya sanggeus nganuhunkeun Bisarmi lempang deui muru jalan Braga. Tidinya maju ngaler mapai trotoar nu akhirna anyog ka parapatan. Mengkol ka kenca jol ka piadeuk reg eureun bari ngareureukeun kacape hanapeun sasak kareta api. Alhamdulillah nuhun Gusti nu Maha Murah. Masih keneh ngarijekian ka aing nu katalangsara. Seubeuh beuteung teh moal murilit teuing cara tadi. Tapi kudu ka mana mun geus kieu aing teh? Ceuk Bisarmi rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Reup poek deui langit angkeub mata keueung. Barayak hujan rada badag sora nyeor kana dangdaunan. Untung Bisarmi teh keur eureun dinu ieuh. Notuh tumaninah reureuh bari ngadagoan raatna hujan. Keur jongjon reureuh kurunyung aya nu datang hiji lalaki rumanggieung. Bangun ripuh hudang kunang iteuk bari mawa gemolan leutik. Sileuneuk kadeukeut Bisarmi brak diuk satengah mebeutkeun maneh. Napas kadenge ngahegak buuk kumimis kahujanan. Baju raribeg mata kuatir ret ka Bisarmi, ret kanu sejen tuluy ngusap beungeut miceun cai. Nu ngagarenang dina halis jeung kumis. Alhamdulillah bari jeung sangsara ge tepi aing ka Bandung. Ceuk eta lalaki bari nu buntelan dina lahun. Berai dibuka ku siwel ngaluarkeun anu kleutik nu geus dekil. Dipake ngelapan beungeutna satuluyna dibulenkeun kana sirah. Maksudna ngarah teu tiris teuing. Aduh geus usum hujan deui we. Hawa tiis meuni nyecep jauh pisan bedana jeung di Jakarta. Dibagiakeun ku alam nu seger tapi matak jengker. Dalila teuing katiisan mata kabulusan aing teh. Pokna tuluy rarat-reret kawas aya nu diteangan. Barang neuteup ka Bisarmi panon molotot sungut molongo kawas nu bengong. Nempo pamolah lalaki kitu Bisarmi samar polah. Rai bulu punukna muriding bisi eta lalaki rek jahat jeung telenges. Bisarmi aya niat rek indit tidinya tapi hujan kalah kabeuki gede. Katamah-tamah maju kaburit lampu luhureun jalan geus harurung.
kapaksa sieun-sieun ge cicing di dinya jajantung nerat. Jelema naon teh atuh molotot bae ka aing. Palang siang nu niat jahat jeung talenges da beda dina sorot matana. Tapi aing mah teu boga naon-naon da teu aya araheunana. Paduli teuing hari-hari hirup aing teh. Ceuk hate Bisarmi. Bari ngareret ku juru panon hayang sidik ka eta lalaki. Tapi kaayaan di kolong sasak geus remeng-remeng teu pati sidik ka eta jalma. Bisarmi pindah diuk rada anggang ti eta jalma tapi mata kaget. Eta lalaki milu pindah malah ayeuna mah ngadeuketan ka Bisarmi. Ae, rek naon ngadeuketan ka kuring halik nyingkah ka ditu sing jauh. Ceuk Bisarmi. Bari muringis sebakat ku sieun bisi jalma rek ngabinasa. Tapi eta lalaki teu nyingkah kalah kagek diuk ukur sameter angangna jeung Bisarmi. Sikepna tenang teu nemongkeun anu rek jahat. Ulah sieun jeung reuas lantaran kuring mah lain jelema jahat. Urang duaan teh sanasib pada-pada teu boga imah jeung kulawarga. Naon salahna lamun urang ngobrol paduduaan lumayan keur ngaleungitkeun ka sieun. Ceuk eta jalma dariana keur ngajak ngobrol ka Bisarmi. Atuh ngadenge kitu mah hate Bisarmi tetegpok ngajawab. Saha atuh anjeun teh? Naon sababna los-los ka dieu? Kuring mah jalma sangsara jeung tungara pangna datang ka dieu teh kakara datang tas ti Jakarta. Rek lunta teu bisa sabab kaburu burit sarta kaburu hujan gede. Nu mata kapaksa we nyimpang ka dieu lantaran ngan kolong sasak tempat nu aman pikeun kuring nu sangsara. Hampura mun kuring ngaganggu kana katentreman anjeun. Nah ieu tempat teh pamatuhan anjeun atawa lain? Ceuk eta lalaki beuki loba ngomongna. Lain tempat pamatuhan sabab kuring mah jalma sangsara, kuring oge teu boga imah jeung teu boga baraya. Sarta teu boga harepan. Kapaksa we hirup teh jiga kieu paling untung ukur cicing di kolong sasak. Temal Bisarmi beuki wani. Sabab jelas eta lalaki teh teu niat jahat. Ya syukur atuh mun kitu mah kuring bisa laluasa cicing di dieu. Teu kudu nyewa kawas di hotel, mun kudu nyewa teh kuring ripu lantaran teu boga duit pisan kuring teh. Teu kudu nyewa di dieu mah sabab tempat sarerea. Nya bener ieu mah tempat sarerea. Saha we nu ngabutuhkeun bisa make tempat ieu. Ari anjeun geus lila hirup sangsara? Lila tapi teuing sabaraha taun sabab geus teu inget kana mangsa. Taraleukeun ngitung waktu, pokona mah geus lila, beda geus bosen mun meunang nawar mah hayang geura dicabut nyawa kuring teh. Ceuk Bisarmi satengah aral. Padahal hatena mah teu kitu da tetep hayang tepung heula jeung nu jadi anak. Hayang patepung lawung paamprok Jonghok jeung Rojali anakna. Kaharti atuh. Mun tara nginget-nginget waktu mah da memang eueuh gunana. Ukur namahan tunggara jeung nalangsa. Mending ge ulah diinget-inget ngarah teu karasa sangsarana. Ari kuring mah can lila sangsara teh sabab tadina mah kuring teh beunghar unggal poe ge tumpak sedan. Har. Nah kumaha bet jadi kieu atuh da kuring mah sangsara sotenan. Memang geus sangsara ti baretona hirup sagala teu boga. Pantes najan rek kieu oge tapi naha anjeun bet kitu. Kumaha lalakonna teh? Bisarmi heraneun. Panon melong ka eta jalma. Ari kuring teh direktur tadina mah tuluy kabur ka Jakarta ninggalkeun anak jeung pamajikan. Sabab boga pamajikan deui kuring teh tapi hanya ka pamajikan kadua teh Saraka. Nu akhirna harta bana kuring beak nepi ka leudis daya nu nyesa. Nya akhirna kuring teh jadi kieu kacar sangsara kadungsang-dungsang. Saha ngaran anjeun teh jeung ti mana asal? Ari ngaran kuring mah Sugana jalma sial gede doraka. Na ana ngadenge ngaran Sugana kebeg teh Bisarmi ngarejag asa teu percaya kana dedengianana. Pokna nya deui bari melong hayang sidik kana rupana Sugana. Kukupingan teh Sugana nah di mana ari bumi? Teu boga imah kuring mah apaan tadi ge geus dicaritakeun. Nah, omong anjeun teh jadi adab naon sababna? Sugana malik nanya panon menit teu sirikna dibolototkeun hayang sidik ka Bisarmi.
Para mitra kaum dangu barang ngadengi kecap-kecap ngaran Sugana. Harita Bisarmi nyaritana jadi adab. Muhun ayeuna mah salira teh teu kagungan bumi nanging ari kapungkur matang tos kagungan. Muatnya aya direktur teu gaduh tempat pamatuhan. Saawon-awon ge sok aya we, da abdi ge nu miskin ari rorompok butut magaduh juragan. Cek Bisarmi manehna inget ka urut dununganana nu di Jalan Sunda. Ulah mamawa kana direktur da ieu mah kuring pribadi. Nu memang geus gede dosa, pantes pisan mun kuring dihukum teh. Da rumasa loba teuing nganyeri ka sasama jalma. Malah ka anak pamajikan ge. Kuring geus teu ngaboga-boga, boh imah, boh tanah ge kabeh geus lain milik kuring. Ngan bisi anjeun panasaran bareto mah imah kuring teh di Jalan Sunda deukeut Parapatan. Bisarmi teu ngomong deui brek daku hareupeun Sugana. Cipanon teu katahan murubut masihan pipi milu sedih jeung nalangsa. Ka Sugana nu nanangan tunggara cara manehna. Puguh Sugana kaget. Lantaran teu ngarti kana maksudna Bisarmi. Nah kunaon anjeun teh beceurik? Saha nu diceungceurikeun ku anjeun teh? Ulah kitu sabab eta mangan saukur namah-namah kana kanalangsaan. Leuwih hade seuri ngarah teu karasa peurihna hate. Cek Sugana bari neuteup ka Bisarmi. Hate teu boleh ngarasa heran. Sabab manehna geus teu ngarasa sedih. Da kasangsaraan dianggap panebus dosa. Ari Bisarmi jung cengkat lalaunan pok ngajawab. Juragan teu sangka teuing bet kedah ngalaman anu sarupi kitu. Pai geus puguh diri abdi mah juragan anu sangsara hirup teh taya majengna cik atuh anu beunghar nu sae manah mah ulah dugi ka kitu hawatos. Sae manah saha nu sae manah mah kuring mah teu rumasa. Malah mah kuring teh jahat jeung teleungeus teu boga rasa tanggung jawab. Tapi naha anjeun bet nyarita kitu? Saha anjeun teh nu sabenerna? Sugana colohok manehna teu ngarti kana omongan Bisarmi. Juragan abdi teh pun sarmi nu kapungkur kantos bubujangan di bumi salira. Nya abdi pisan nu ditunung ku tuang rayi pedah dituding nu lain-lain ku buhati. Duh juragan hapunten abdi teh margi para teu rumaos ngahaja nyangsara ka diri abdi. Bisarmi inget kana lalakon anu harita teh para mitra sadaya. Malah Bisarmi lah-lahan manehna ge cenah teu ngaku boga hutang teu rumasa ngerakeun kadunungan. Jeung eta teh jelema teh nu nipu rek nyangsara ka dirina. Sajongjongan mah Sugana colohok bengong. Asa teu percaya kana omongan Bisarmi. Jeung teu percaya kana kanyataan harita. Tapi lila-lila mah sadar manehna di dunya eueuh nu aneh kabeh gengan sakadar wawayangan wungkul. Kitu jeung kieu bisa wae kajadian mun Allah marengkeun. Hirup di dunya darema wawayangan usik malih kersana Gusti. Bisarmi, naha bener ieu teh urut pagawe kuring bareto. Laras juragan abdi teh pun sarmi hapunten juragan. Cek Bisarmi bari nyusutan Cipanon. Teu katahan ku rasa sedih. Harita teh dina hatena meuni nyerelek hayang ceurik ari ayeuna kasuat-suat patepung jeung Sugana nu jadi-jadi sangsara. Masya Allah. Nah, anjeun bet jadi kieu Bisarmi kumaha lalakona? Darak-dak Bisarmi nyaritakeun pangalaman hirupna. Ti mimiti balik ka lemurna basa dituding ku buwati tug nepi ka danget harita dibejakeun taya nu kaliwat. Tah kitu lalakon abdi teh juragan. Geus bibi ulah nyebut juragan ayeuna mah. Sabab geus lain-lainna deui jadi bibi teh keur neangan nu jadi anaknya. Cek Sugana bari gogodeg. Watir ka Bisarmi nu katalangsara oge manehna ngarasa dosa sabab teu bisa nulungan ka Bisarmi. Laras abdi teh nuju milarian pun anak juragan. Nanging duki ka wangkid ieu teu aya laratan-laratanana acan duka kumaha nasibna. Tapi ka kieu nasib urang teh atuh. Nya sing sabar we atuh bibi. Sing sabar. Susuganan kahareup mah moal kieu-kieu teuing. Kuring ge kacida sonona kanu jadi anak, tapi kuring teh era rek nepungan. Lantaran geus lamokot ku dosa. Loba teuing nyieun kasalahan, tah kulantaran kitu nasib teh sarua jeung bibi. Pada hayang tepung jeung anak.
Cek Sugana mencerong kabelah kidul, cahaya lampu harita remeng-remeng nyaangan jalan. Mun kitu pun bibi ge kalintang sonona, kapun anak teh nanging pangeran teu acan ngersakeun. Duka iraha tiasa patepang, juragan, bade kumaha maksad salira salajengna? Cek Bisarmi bari neuteub, manehna hayang nyaho kana rencanana Juragan Sugana, mung hanya kalawaktos na kabujeng seher.